Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang deui sareng simkuring Suci Nur Alpiani dina acara Warta News TV. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta wisata anyar Cipaga Stone Park di Karawang Selatan. Wisata Cipaga Stone Park teh nyaeta wisata anyar anu bakal nyaingan wisata-wisata di Karawang, khususna wisata-wisata anu aya di Kecamatan Pangkalan jeung Tegalwaru. Wisata Stone Park nu aya di Loji Selatan teh masih kene dina tahap pembangunan. Ayeuna tos aya rerencangan urang dina rulan nu tos aya di lokasi. Dina rulan anu parantos di lokasi Cipaga Stone Park nu aya di Loji Selatan. Tempat wisata ieu teh mangrupa wisata anyar anu bakal ngayakeun pangulinan. Anu bakal diayakeun teh nyaeta kolam renang, kolam ombak, tempat fasilitas tuang jeung tempat istirahat kanggo pengunjung nu ngaraosan di kaendahan wisata ieu. Tempat wisata ieu teh mangrupa wisata anyar anu bakal ngayakeun pangulinan kanggo pengunjung anu ngaraosan kaendahan wisata Cipaga ieu. Anu bakal diayakeun teh nyaeta kolam renang, tempat fasilitas tuang jeung tempat istirahat kanggo pengunjung anu ngaraosan kaendahan wisata Cipaga ieu. Sareng kanggo lebet ka wisata Cipaga Stone Park dina dinten Senin nyampe Jumat masih keneh gratis tanpa dipungut biaya soalna masih tahap pembangunan. Tapi dina dinten Sabtu sareng Minggu bayar kanggo parkir kirang lebihna 5.000. Kitu wae laporan ti simkuring balik deui ka rerencangan abdi nu di studio. Ngaturkeun nuhun ka saderek dinar anu parantos ngalaporkeun di lokasi. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.